ayeuna hambe jongjon. Ya geus balanja. Rek nyieun sambal godog kentang di beteyan nikmat cigana. Tapi soranganna capek entar anteurna. Nita si ieu mah sugan Si ieu mah daekeun da di kuliahan ge. Alah pagawean awewe mah kieu jeung kieu we unggal isukna teh. Hayang teh unggal isuk teh peren gitu. Nyantai. Jadi teh peperen kieu we jeung kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Bade ka mana? Arek kasih ieu mak, ka mana si ieu? Sieun can hudang nah rek nagih deui ya. Henteu. Arek eta mere pagawean. Gawe naon? Arek ni tahun taranteur Bu Haji rek ngangeun. Oh gusti beres Bu Haji mending geus untar anteu. Anya mending mah mai geus peren mama. Jongjon ya Bu Haji. Jongjon. Heeh, kada urang goroan lah nya sieun na. Ayo. Yam. Yam. Non si mah patrek ngagigihan Tunda heula, geulis tunda heula eta mangke ku emak we. Ayo. Urang rek mere pagawean ya. Iya Bu Haji cenah rek nita. pagawean non si Bu Haji Urang arek ngangeun. ngangen tumbila Gusti eta mah nya ngangeun daging lah rek lebaran. bila keneh lebaran lagi Bu Haji geus ngangen Nya kajo na Ambe geus peren jongjon. na tuh jongjon cek oh mah. ira sih Kayak kedeng nyusul ka imah nya. nyaho atuh ari arek aya ti taheun mah Heeh. aya gawe mah mogok kuntaranteurna lah. Daripada siang ngaladog we jeung ngaladog mending geus oh daripada molor wae Sugan deh jeung meuli baju lebaran kuliahanana ya. oh nya daik banget Bu Haji teh Yang mah dia menang meureun. Ke mama menang angeunna we. yang geus atuh Bu Haji geura balik kayak gitu ke nyusul Ayo tuh ayo nyemanya. geus melincan daging ganggarangan Bu Haji Encan. encan Yang geus lah, ayo rek ngangeun mah. oh yang geus atuh kewing kaditu mawan nyiru nya Ayo. Ayo mah nyiruna. Kata Bu Haji ditanya icing wae boga nyiru henteu Bu Haji. Nya boga atuh abir aku teh teu boga jelema beunghar sia teh. Berarti wing ulah mawa di imahnya mak. Nya ulah geus ayeuna mandi can. Yang masa geus geulis kieu mah teh Oh nya percaya sih anak nama panggolisna atuh sadesa. nya moron. Nya geus geura siap-siap nya adi tuh. Satunya rek siap-siap heula nya. Ieu mah meni kuat pabaratak ieu iya. Ya au pareman heula mah keur Pagawean awewe teh meni kieu deui ieu ieu tai kotak meni kuat nalambruk Gusti. Teuingan. Yang geus mah wing rek Bu Haji heula nya. Heeh. Kade itu tuh hau pareman heula. Kumaha baru mana? Hawu. Di leop di banjur make cai tilu eta mah ember. Nya hese meureun ke ngahurungkeun deuyna. Soalna wing arek mangkat ayeuna. Nang kadi tuh ngangkat Daripada ngaladog wae sia, geus sakitu tah aya ti taheun mah. Beresnya batur mah geus ngararangeun. Lebaran jauh keneh oge geus ngararangeun. Urang mah jeung mah oda gambaran-gambaran acan teh ngangeun teh. Beres batur mah mending geus ngararangeun. Aing mah tahun ka tahun oge tarangangeun da eueuh modalna. Tapi sok aya wae da nu mere teh. Ini kuat sabaden bacetrok oge. Biasana mah anu di lembur mah lamun aya anu teu ngangeun sok dicirian. Sok teu dibere, tapi alhamdulillah da ka maodah mah kararunyaeun meureun nya. Senajan tarangangeun oge sok dibere. Kumaha si da eueuh modal. Aing ge lamun loba duit mah hayang ngangeun teh. Juga bagi ka tatangga. Kieu jaga teh. Iya, mana ke mana mending segaya? Keur ka Bu Haji, sina untar anteur, teh istri ka mana? Arek meuli angeuneun. Tuh aya angeunun tuh. Entar antar Bu Haji eta ngangeun. Heeh, ngangeun cenah. Oh, ya.
Kamu mau meuli dengan sangu tuh ah. Ih, pede banget terus nu arek dianteran wae. Oh nyaho pasti atuh, yang anak yang ngangun pasti nganturan. Ya, geus ka ditu tuh, gerane anak ngeuneun ah, ulah sayang we dianteran. Ayo nyangan di pantunan. Heeh. Aya. Ayo. Ya, mending atuh Bu Haji ngangen mah ah urang mal loba ting meuli dengan sangu. Ya pasti kabagian, kaaturan, akhir-akhir itu. Miluan atuh, Neng. Mana eta TP na? Hai buru maneh. Naon gelis? Batuna cokot. Dialungkeun. Meni paling terbudak teh nya. Kurang heula ah. Kurang. Tah, geus. Ayo buru. Cokat deui. Nya atuh udah kakarep main kos kieu. Paruasa teh sih. Coba ngarelel. Heeh, para rias. Ulah nyidu wae puasana nya. Oh eta si iem ka mana budak teh angeun maneh teh siap kieu kari nganterkeun. Can datang keneh wae. Apa eta mah masalah ulin heula sugan apa pohoeun kitu nya. Keneh wae. Itu si iya malah ulin cenah di titok ke Bu Haji. Mana malah ulin. Cenah di titok ke Bu Haji. Urang poho teh Iis. Ya ari maneh batur angeun geus ieu meureun tiit. Nya surang baliknya ka Bu Haji. Oh eta si iem moal meureun di lapangan. Bu Haji, hampura uing Bu Haji ieu. Tadi malah ngaladog heula jeung budak. Dasar batur itu buat eta maneh geus disadiakeun. Dia kasih heula, Bu. Ka eta we kasih isola. Kasih ieu lah. Oh, ke mau dah panderi. Yang geus nyari kasih ieu lah nya. Anjung ayo. Oh. Ayo. Manilila nungguan si ieu mah malah ulin heula boloon di titah teh. Ari kieu teh jadi ingat baheula ah. Meni seungit banget ieu daging teh aing meni kabita tungtungna mah. Gusti meni medok diangeunna ge Bu Haji mah. Apa ku aing moal dianterkeun kitu nya? Rek mah odahkeun we ah. Lumayan yang jadi bacetrok. Oh iya main dari jeung daging sapi. Pasti mau odah ataun pisan. Mak, aku naon sih mak? Ieu keur kakaput androksia. Tong dipake deui, nyerakeun ku umum, piceun we ka ditu ah. Tong dipiceun nya saker aing atuh lumayan ieu. Mama, ieu Ibu Haji ya angeun. Meni pangti heula. Meni handap kene mak teh ah. Gusti ieu meni pak medok ieu. Sepuluh perenan mak. Daging ieu. Jeung magrib. Heeh. Udah nya, Paringkeun mah ulah henteu. Heeh, teh diparingkeun. Mak ayeuna mah dahar jeung daging. Ah. Ulah tuh mak ah. Aduh ah, kayak dikumbah ulah sih. Ulah kendai antep ah. Aduh, ya yang Gusti, ya beja kenuhun kitu nya ka Bu Haji nya. Iya, Mak. Mama geus teu bisa utar antor, geus teu bisa ngagantian naon nya.
Heeh, geus ngomong wae. Ayo, Heeh, geus diparingkeun. Enggak. Heeh. Sing bener nya di titana ya. Heeh. Heeh. Dar jeung daging ya. Geus anggeus ya nganteran ka Mak Odah. Ayeuna kari kasaha nya nganteranna nya. Coba kene tapi na tetangga ka bagian kafe ya mah. Bu Haji yang geus Bu Haji. Oh, yam. Iya gantina ka si Bella nya. Ya kasih Bella. Nyar diantarkeun heula. Leuseut teh yam. Nya lo sih da keur puasa Ajen pan ka menang kuliah yang meuli baju betul. Heeh. Anjung, ayo. Ngangen aing mah disegit banget. Bella. Jam eta mah ngangen. Heeh. Oh, mana geuning boga duit eta ngangen mah. Boga duit tuh Oh, daging sapi. daging. Coba maneh. Di mana mah daging beurit geuning. Bisa banget sih ya, kiki aing mah ngangen ieu mah duit paket teh ya. Oh, green hayam Eta anu eta. maneh anu mah oda apa nu Bu Haji? Iya. Nu mah Odah. Nu oda ka beli daging kitu. Ya kabeli lah mending hinapeun banget sia mah. Percaya aing mah ada. Sia mah teu level daging hayam mah ambung Ih, wah ini kasih istilahnya. Yang satu orang ngarek balik lah Heeh. Iya pas ieu mah boga daging aing mah percaya si ieu mah ngonda. Is. Is. Ya lah. Gusti, rantel ti urang daging ayam lain kebo. Si ieu geuning ngangen kebo. Oh si Iem, Oh, tadi amprok di ditu. lain anu si Iem, anu Bu Haji. Ih, nggak bohong wae, ngomongna mah cenah sia mah cenah angeun hayam, cenah tuh aing mah tempo daging Oh, cenah. kudu nu Bu Haji manehna tadi panggil keur isuk tapi angeunna cenah Tapi- tidak ka dieu. Oh, orang ge encan sia. Ieu maneh beres geus ngangeun Oh, bela. orang PDW boga paket teh ka ditu salimkeun heula nya. Ya aing untuk masak aing ngarep-ngarep Haji angeun maneh Bu mah Haji. da emang maneh mah masak teh masak Bu Haji henteu nepi malah maneh heula nu nepi. Heula nya dipanggil heula nya. nya. Lamun aya sia deui. Si Iem. Buah-buah eta si Iem di bawah mana nih dagingna nya. Beres. Teu dikumbah heula bising bosen sia. Teu tadi kumbah, teu dieusian, maneh teh geus nya. Nuhun nya. Oh. Mendingan si Bella tuh ngangen, aing mending era can ngangun. Nya ieu mah araheun pisan andruk teh sararoe kabeh kumaha kaputana Semua bener Mak. Ya antaran deui Mak. Antara di saha eta? Di si Bella. Daging sapi keneh tuh Mak. Si Bella ge nita kasih ya. Heeh. Gusti double meureun iam. Heeh. Kadang orang paringkeun deui ya. Paringkeun Mak. Heeh, kadang. Pura tuh Mak. Aduh atuh Teu na dikekenceng Mak. Bejakeun nuhun kitu kasih Bella nya. Heeh. Mending geus ngararangeun. Ya antarok geuningan mun dipajerit kieu mah teh. Oh, mending kuat tuh araheun ieu mah eta urang piceun we nya. Jadi Urang keselap. piceun we jadi keselap, Ya, bejakeun nuhun kasih Bella nya. Heeh. Heeh. Kadang nya Mak. Capek teu neng. Capek, neng Geus mun kege capek banget. Menang ieu kege menang kuliah. Ini para ranas. Entar anter teh. Heh, Bella. Sia arek anteran ka saha eta? nya kan ini odah. Arek anteran ka Nini Odah. Nyaho. Engge nyaho eta teh lain sia ieu. Nu ai. Bu Haji nya. Sia tong bebejas ya Ampun ah. Geuning buktina Bu Haji ngangen ti isu kasih is teu nepi ka aing teu nepi. Bu Haji mah nepi wae tahun kamari oge. Sia mah kitu wae da. Ini tong bebejas supaya aing baca Ngambur trokna lah. loba. Oh Terus nya lebaran teh. ngeunasian teu di aing. Poe Eh. bejakeun sia. Sia mah kitu wae da. Aing sebel da. Tuh tungtung namanya nyahuan we si Bella Bawa dah. Mak, Heuy. yo angon. Ti Uing. Uing mah hayam mah lain daging kebo eueuh duitna sakieu ge uyuhan uing boga paket, Mak. Hari tadi tuh si Ian. Si Iem kunaon? Si Ian tadi pengantaran cenah menang ti Teng Bella.
iya mati uing mah lauk hayam. Ah, Oh, ari si Iem sih disaha eta tadi geus 2 kali untar anter ka dieu. Apa, Busti? Yo, anu kahiji di Bu Haji, anu kadua cenah ti Neng Bela, ieu geuning Neng Bela nganturan deui ka emak. sarua teh laukna. Ieu mah daging naon? Daging beurit. Hayam. Oh, daging hayam. Tadi Bu Haji mah daging kebo. Oh, buah-buah Bu Haji mah eta teh di tepi-tepikeun ya. Si Is ge ngomong tadi uing teh mere ka si Isnya. Heeh. Cenah Bu Haji cenah boga daging oge meureun teu nepi cenah Oh. kitu. Ieu da geuning si Iem mah minteran sugannya. Nya bawa teuing, geus ena pengen anu lah ah. Eh, Eta anak mah kumaha sih? Eta Bu Haji untang ate ka si Is ka uing meureunnan ka tetangga teh di tepi-tepikeun. Dibawa deui ka emak deui coba hayang nyaho coba. yang geus loba itu eta di gua Sabadeng. Gusti mah mun sakekenceng geuningan. Yang mantap ya itu. Geuning mah ku si kabayan daek wae. Oh, nyatanya ada eta cenah baja teh ti Neng Bela cenah ti Bu Haji. Oh, bukan kesana kerja ah. Pos gitu, bebeja mah cenah tadi teh cenah emak ngangon. Hei, ngangen di mana mama? Ah, teu boga duit. Kuing ditanya teh ieu eta lauk saha cenah mah odah cenah ngangon cenah. Mas gitu wae si ieu mah. Hei. Pinteran wae. Cek emak mah heueuh bae eta teh emaknya. Ka emak kitu nganteran Ya, meunang. heueuh. Ah, mama da aya nu nganter nya ditarima ku emak. Aku sampe ka Bu Haji. Iya nuhun ya. Heeh. Heeh. Segitu wae si ieu mah. Awas lamun ayeuna nganteran di wae, coba ku aing ditembokeun. Ah, pas gitu wae si ieu mah ampun tingan. Masalah teu di tepi-tepikeun ieu teh. Ah. Ngomong-ngomong menik tunduh kieu geuningan. Ah. Can sare sih ari bulan puasa teh sok taro runduh wae jadi nate. Ah. Ari ku kela coba buat para ruyang kieu. Bu Haji yang geus meni mogok Eta mah kitu di kuliah tambah-tambahan wae capeknya. nya pugu capek ming ke puasa Oh nyawayana ngala duit apa situ Iem. Komo batura babelakukan di sawah coba kulit tandur ngarambet. mana kuliahna Bu Haji ulah ceramah wae Oh. Duh gini sakit Bu Haji imah tibang kabeuli tiung Anya kita-kita teuing ieu mah eta kabeuli gabli siji ulah nu mahal-mahal. yang usah tuh rek Ayo. balik rek sare Nuhun nya Yam. Kamu kok situ kulit tambah-tambahan wae. Komo manena teh bere pakulian mah. Gardian ka Bu Haji aku aing sakalian tanyakeun si Iem teh heueuh apa henteu kitu nya Bu Haji teh. Bu Haji! Ya, Rakyat uing. kuda. Bu Haji boga angen meni henteu nepi ka uing. Gusti bela mah nya, apa Kalau geus ibu- minta si Iem. Ngalahin Busti mah nya, pugu ya tadi teh amprok jeung si Iem nya nek Heeh. aturan si Is. Heeh. Teh teh Iem mah ka mana? Ya urang mah cenah geus masak, cenah masak daging mah odah. Cenah terus kasih Is tapi teh cek si Is cenah anu Bu Haji. Jika nama dibawa balik meren ka Mang Di Oda. eta baraha rantangan Bu Haji. Oh nya ada pinuhan samangkok Eta enggak eta ge. Pintu kata tangga eta kabeh. Nya teh nyaho kitu na teh mah eta ge nyaho soten maneh ka dieu. Tanyakeun we ka Mang Oda. Nyaho kuduna Ya, beus tadi soalnya teh tapi dia- ke teh era. Kasih Is kitu nepi ka uing teu nepi dumuk-dumukna henteu. Ayo ieu paling keluar tuh deh. Ayo. Nah, kagak sekalinya hijikeun atuh aja Heeh, daging Bu Haji ya. heeh. Mending Bu Haji mah meuli daging uing mah angeun. Iya angeun hayam. Ya naon deh bela penting ka beuli. Kalau geus heula nya eta si ayo. Iem tah oncog ulah henteu. Oh nyaho ngerakeun. Nah, Bu Haji percaya wae. Astagfirullah si Iem ngerakeun pisan ieu mah. Rek nanyakeun ka Mang Oda Jangan kolak Is, reka mana Is? Rek neangan kolak Bu Haji, ke mana Bu Haji? Are ka Imam Oda pajar teh si Bella cenah teh tapi angeun di antaran ku si Iem. Heeh da, urang harap-harap angeun ti Bu Haji Oh ka mana teh tepi deui? Henteu ah. Astagfirullah. Urang-urang mah teu si masak, Iem mah. da nyaho Jika Bu asup ka Haji dapur ngangun. manehna kabeh meureun. Ah, gitu mah omong Bu Haji tuman ho. Oh nyaho ngerakeun urang pajarkeun tetangga man teu ngangeun Bu we. Haji memerlukeun nya. Nyaho. Tetangga heuh sekali tuh. Oh ayo ah. Ayo.
Bener weh, si iya mau kos tua hirup teh. Lumayan jeung beli kolak, jeung buka puasa, jeung ngabuburit kemudian pamer Bu Haji. Eta sare borang-borang mending ngerek. Mak. Mak. Foto borang-borang sare mending ngerek. Aduh, Bu Haji tunduk. Tas naon si puting? Oh, nya apa nan ngejo jam 2 nih geus ngejo jam 2. Sahur. Sahurnya. Naon Bu Haji? Ya mak ngomong-ngomong. Kenapa? Si iya mawa angeun barakali ka imah. Dua kali. Tapi eta cenah bebeje nu kadua kali masih bela cenah. Eta teh angeun jeung kasih Bella jeung kasih Iis tetepi. Oh, pugu kita di si Bela jeung nganturan ka dieu. Cenah mamajer teh eta nu Bu Haji dianteurkeun ka dieu cenah. Tetepi tadi si Bella bebeja, si Iis bebeja. Idang sih mah. Kumaha eta Bu Haji? Emang gitu wae si ieu mah ampun tengan. Aku masih. Kenalan ke kuing dianteran deui si Bella mah jeung si Iis aya kene da. Bu Haji hampura we ke urang di omongan sieum tuman. Kos kitu wae. Ngerakeun kitu mah. Boh duit, boh naon sieum mah kos kitu wae. Ampun teh kok beke arek dicarekan aya ini can mantau balik Bu Haji. Tadi geus kumaha cenah arek ka mana heula bebe jam teh. Anya ngomongna mah rek balik. Eta geus di kuliah meureuna. Ya enggeus. Di kuliahnya bari balik teh bari ambek-ambekan mah. Kos kitu wae Tanggilan di kuliah pan teu gratis ieu. Arek kumaha meureun budak teh ngerakeun we kolot. Wi nya ka dieu sote omongan mah ulah henteu kajin ke si Bella kuing ngebere deui aya kene itu sesana. Itu urang omongan Bu Haji tuman si ieu mah kos kitu wae. Yang ngerakeun ka Yang ngerakeun ka Bu Haji ngerakeun ka mana ongko. Kos kitu wae si ieu mah. Yang geus Bu Haji ke kumaha diomongan tuman keke keurang ge balik. Masa keur ngabuburit ieu teh. Nya masalah da boga duit langsung ka Nya mana. eta dibere bara duit. Dibere 50 mah. Gusti gede-gede teh atuh merena. Nya eta ge pugu ngomong pajat teh seutik-seutik teuing cenah. Ya emang kos kitu si ieu mah teu berterima kasih banget. Padahal ti banganteur-nganteurkeun nu ngangeun nu naon kan uing kabeh. Ya, emang kos kitu si ieu mah. Ayo atuh nya mah nya. Ayo. Lan teu omongan. Hampuranya Bu Haji, hampura. Nya kumaha sih eta tadina mah karunya teh boga-boga jeung buka puasa teu meuli baju ge atuh. Tapi budaknya teu mikirna teu mikir kos kitu. Mikirna teh ngan duit we. Ayo atuh nya mah nya. Ayo nuhun Bu Haji. Hampura. Nya. Kos kitu wae si ieu mah ampun dengan care kanan ku aing. Awas we. Kuman. Hai, puas. Balik saya diomelan, mau tadi Puas kunaon omelan. aing. Iya. Idi Tadi aing geus bebeja ka maodahnya. bebeja naon? Eta masalah tadi anu Bu Haji daging teh. Sama kitu wae. Siapa yang geus kolot ge mau hidang-hidang kitu sia. Oh emang aing kurang aing mah pan tadi cek Bu Haji cenah untar anternya geus ku aing mah Heeh, dianter-anterkeun. pajak Bu Haji ge anteuran ka aing ka si Iis ka maodah kunaon ku sia ditepikeun ka maodah. Kabeh diampian kabeh ku sia dagingna. Nyakeun bae ame aing loba bacetrokna. Hidang sia. Yang hoge balik-balik mau tadi ulang sia ku maodah. Parodo teuing Kos kitu. teu peduli. Duh aing kumaha nya balik pasti aing diulang ku Nini Odah dah aing mah gara-gara si Bella tuh dage ngalah bebejakan Nini Odah. Padahal mah eta lumayan daging sapi sake kencengeun. Aing mah Naon cek gelod wae. mak kunaon sih eta make gayung ami teh sopan pisan. Sieuna naonan mau daging Bu Haji kuat bebarak kali ka dieu kan. Saran mah daging Bu Haji mah gede dagingna. Daging sapi tadi utan anter ke hidang. Itu meuni kuat sabadeng. Nya wajar emak eta saker kan uing teu kabeli daging nya geus eta nu aya dahar. Lain teh hidang ngerakeun eta saker batur di ka dieu-dieu Nya mah teu kan. ngomong ka unggal jelema ngerakeun antep.
Kira hade emang ada daging. Kita ku batur sing bener, sing Iya, bener. mah eta ge bener mah cek sakurang hidang ah. Itu batu meni kuat ngerasa karugian. Jadi nate. Iya, dengekeun Bu Haji mah jelema beunghar mah. Pasti kabeli deui daging sapi, kan mah teu kabeli daging sapi, daging ham teu kabeli. Ya lain atuh ieu ulah kitu ya ngirakeun. Sia teh. Ora kunaon biasa Sebagai we. abdi naon sebagai daging dikadieukeun. Nya ame urang teh sebel lebaran teh teu kudu meuli daging eta deui daging sapi deui. Emang kudu kitu carana. Nya kumaha deui si emak ah, arek lebaran mah nu penting urang ngadahar daging sapi sebel. Daging sapi loba meureunnan, duitna ongkoh Ya meureunnan. duit lumayan emak. Iya sok rain duitna ah. Mama hayang wae moal pisan dibikeun. Wing hayang meuli gamis ah. Kitu wae sia mah ulah kitu wae na ieu ngerakeun. Ngerakeun Ngerakeun ka kunaon? aing mah, sia mah teu era meureunna geus kadal beungeut aing mah. Kairana ka aing kena. Mama kitu malulu ah lain mah ngadukung ka anak teh. Oh, pira kuting aing ngadukung anak nu teu bener teh hidang. Teu bener kunaon ye mak, uing mah kitu-kitu oge supaya emak teh sebel ngadahar daging sapi. Nya sobo-sobo ge eta mah kos kitu, kelakuanna joreh mit Ayeuna amit. mah kabeli moal daging hem da moal mantak lamun teu kitu mah. Ah, Jadi teh Mikir bulan-bulan atuh. bulan-bulan puasa kos kitu wae sia mah ieu. nya kos kitu kos kumaha da uing mah. Mantak kos kitu oge juga makeun kolot, ame sebel ngadahar daging sapi. Ya dengekeun ya ari batur mah diomongan ku kolot teh ngajedog ieu mah malah nembalan wae. Geus ah, mama ah, urang rek sare ah. Capek ah. Kitu malulu sia mah. Sakieu ge anak daek ah. Diomongan ku kolot teh hayu we nembalan wae. Batur mah awah da nu kitu teh. Mau ngerakeun wae ka kolot teh sia mah kitu wae. Duit naon Ma. kok? Mak, Naon dehan? dagingnya ditenden di mana sih, Mak? Ya tadi kekenceng. Ah, Kuningan dia sesa ucing. sesa ucing. Oh iya eta mah tingali gerak ge. Ari mah kumaha nendana sih? Tuh Allah oge maha adil iam. Ah. Ari menang nyopetan mah moal berkah eta geuning dihadaharan ku ucing. Ah, Mama, orang capek-capek ah, aing mah da ah moal ngadahar daging sapi mah. Mama kumaha sih ah? ya kombe ah, anu sobohna mah ucing tuh. Teu berkah eta. Sia teh menang madog da. Nanti aku sok kitu iam. Hayu we eta. Tungtungna mah tuh adaan. Moal kadaha da eta mah menang madog. Ah, Ngomong wae sih, teu bener merenanana tah. Jadi aku ucing. Gusti. Rek ngangeun ayeuna ah. Geus meuli peuteuyna. Eta naon sih? Yam. Yam. Gelis. Nah sih mah batur kumbah piring. Gede hela tunda hela. Tunda hela kasep. Si aneh. Aduh, malah asap deh. Ya. Kabita. Jeung meuli baju tah. Oh, meuli baju mah nya moal kabeuli cangcut-cangcut. Aten tuh Bu Haji sakieu mah ah. Si eta mah nya geus boloon ulah jawab gitu.